iya arak bir dibawa kemana bae dibawa teu diinum moal karasa, ilmu dibawa bae kunyana tapi henteu diasupkeun ka jero hate, henteu diamalkeun tur teu diresapi. Atuh sarua jeung mamawa bir, sarua jeung himar mamawa buku kitu bae debat jago, tanya masalah hebat tentang korupsi luar biasa, horengyana nu korupsi, tentang cerita pemalingan wow hebat dalilna argumentasina ieu horengyana nu maling. Mun nyaritakeun soal nyandung wah teu beres horengyana nu nyandung. Babarita kos kitu carita mah. Nah, ieu manusia neangan kabeneran, ilmuna loba tapi tetep baik. Urang Amerika sakumaha hebatna daya fikirna mengalahkan daya fikir Islam saat ieu, padahal asli nama nu jadi raja di dunia, raja berpikir adalah Islam, singa berpikir adalah Islam, raksasa berpikir adalah Islam. Mun urang nyanyahokeun tokoh-tokoh Islam di berbagai ilmu adalah Islam. Orang barat eta nyotet kabeh di Islam. Karena nyana berpikir maju, Islam mundur. Nakuari istimewa orang barat. Orang Islam nu mundur. Ngemantak aya bahasa cek orang Amerika, Islam itu adalah raksasa yang sedang tidur, singa yang sedang tidur. Atuh singa tidur teh ditidurkeun ku nyana. Kos Golkar nidurkeun kiai. Teh Golkar teh bisa biasa, kiai teh supaya ulah huda.